Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun baraya Sunda, baraya hate Sunda channel. Sunda dina hate dina Sunda patepang deui sareng sim kuring. Moal sabateu nami cewek tinggal we dina seratan handapnya. Alhamdulillah dina danget ieu sim kuring pami dina bahasa Kidalang mah bingah amarwata suta bingahna kagiri-giri jalaran kasumpingan kasepuhan Kang Sutisna esos anjeunna teh istilah nama pamerhati budaya Sunda gitunya kewe nepangkeun anjeunna nyalira kasadayana punten rada balel tadi konsep teh mohon ngan adag namanya sawios ada ajar yeuh atuh dina pintonan anu munggaran ieu sim kuring bade ngahaja istilahna mangeleket kasepuhan aya ajeuna memang ahlina dina sastra seni budaya Sunda mah dina guaran danget ieu sim kuring bade ngadugikeun sababaraha patarosan anu aya patula patalina sareng pamaluruhan Gunung Padang anu aya di wewengkon Kabupaten Cianjur. Namun sarta acana sim kuring bade ngawilujengkeun ka narasumber kangge nepangkeun anjeunna ka balarea mangga nyangakeun Kang Tis. Hatur nuhun pangangken pundulur dina channel HT Sunda, hatena urang Sunda gitu. Saya sanes sapertos nu diuningatkeun tadi wirehna aya na channel HT Sunda teh kanggo ngajembarkeun ngamumule ngaraksa ngariksa budaya Sunda diantawisna kitu. Sapertos nu diuningatkeun tadi salaresna sim kuring sanes ahli-ahli gitu sanes mung kalaresan wae gitu digelarkeun kudu maha suci teh aya di wewengkonna Tatar Sunda tos sakedahna pengintennya ngagaduhan rasa ngagaduhan kahoyong kamu mulai karena titis waris budaya karuhun ya budaya karuhun kalintang seurna pundulur diantawisna dina seni seueur sastra oge seueur gitu kan budaya di dieu budaya anu panginten langkung caket kanu masalah langkung jero sanes sakadar seni budaya unggul tapi nya nutos ngalir da urang getihna getih Sunda moal bisa dikumbah deui gitu dulur Nama kada aya waktos anu tangtos sange ngabahas bab budaya mah pangintennya les bisa kabayuna urang sabikeun oge urang pintarkeun bab nanti babaran guaran ngeunaan budaya Sunda cekap heula sakitu panginten kanggo nepangkeun mah gitu ulah disasaha da sanes sasaha dulur keneh dulur Sunda eta mangga tupinang panginten sakumaha dilugikeun ku kasepuhan Kang Sutisna dina bubukan nepangkeun anjeunna aing ngangkeun mah sanes sasaha mung ulah disasaha da urang ge dulur Sunda dulur keneh nama istilahna nama kalintang kata jina pisan ku seni sastra budaya Sunda teh da memang terus Sunda saha dia nu bakal bisa miara kana seni sastra budaya urang pami sanes urang Sunda teh jalirana komo ku zaman kiwari mah geuning kangnya
istilah nama jadi kasilih kujunti leres pisan. leungit ciri tinggal cara berarti palang siang dia sendi sastra budaya Sunda leungiteun ajen gitu hariwang atau mudah-mudahan buyut Indonan sakedik-kedikeun tiasa istilah nama ilubiung lah dina ngaronjatkeun wibawa sareng pemarak seni sastra budaya Sunda teu tinggal karuhun urang sadayana Ngeyeuban lah, ngeyeuban gitu. Atau seueur lah nu sanes oge malihan mah ahli-ahlinya. Urang mah sanes ahli urang gitu. diajar siga ahli karena pemanawian ke aya ahlina ka dieu mairan dina komentar atanapi ngalangkungan naon lah ya Mangga diantos pisan eta. leres Sok sasieun sabejereun ulah lepat mun ulah sieun lepat. tah Ulah sieun lepat. Bodina nyarios, bodina ngadugikeun pamenang. Mangga we dina kolom komentar eusian ku baraya. tah gitu lah dugikeun ka pareumeuh obor lah gitu urang mah sadayana istilahna mah urang sami-sami sasarangan ngaronjatkeun jati diri Sunda ngalangkungan ieu channel gitu nya. Salajengna ya makan sadajan kana patarosan anu pokok akan teh resep maluruh ka tempat-tempat istilahna mah nanti patilasan karuhun Sunda tah tapi hoyong uningan kasang tukangna akan bukikeun ka resep ngaprak maluruh ka tempat-tempat tanapi patilasan para karuhun Sunda teh naon anu janten marga lantaran atanapi aya panyuprih naon gitu tah kan mangga di wala Aduh. Aduh, eta patarosan panginten seueur lah di masyarakat urang anu tos ayeuna kamodernan sapertos ayeuna. Nah, naonan sih? Sering eta teh ngadangu patarosan gitu. Nah, naonan sih? Usrak asruk, uprak-aprak, kajugjug tempat-tempat nu pikasieuneuun. Nah, eta kaluweung gero ya teh. Leuweung ganggung si magonggong gitu. Eta teh. Nyata kamu ieu deui urang teh. Uih deui urang gitu. Salaku jalmi atanapi manusia gitu, manusia Sunda kan urang teu ujug-ujug banyak. Leres. Teu ujug-ujug gubrak lahir ke alam dunia wah gitu henteu kan. Tapi urang aya cukang lantaranana. Tangtos urang apal teh syukur-syukur ya pami akan uninga ya karena 7 turunan eta. Oh tinggal witan bapak aki Terus bau jangan wareng udah-udah kan itu pakai sibur gitu. Tantos tiasa dietang lah jalmi-jalmi anu terang karena wiwitanana. Makanya aya istilah ulah dilakukan perwadaksi teh pagitan salah sageusna ngabahas bab eta bab eta panca kaki urang teh kedah terang ti mana urang ngocor teh gitu. Di mana urang ngocor teh nya anu paling caket Ibu Rama Nini Aki bau uyuh jangan wareng keras lah dugi ka 7 turunanana. Eta ge tos seueur anu terang gitu. Nah, sim kuring udah kanu tempat-tempat sapertos gitu. Eta teh pan tempat anu tos dikaramatkeun. Karamat. Hartosna karamat ayeuna karamat teh tina kecap karamaan. Oh, dina bab Sunda mah karamaan. Karamaan. Ari manawi teh karomah gitu. Aya hubungan naon ge dasar kata? Pami karomah mah eta ke kantun anu sanesna heula. Benten bab. Tapi eta mah benten jalur tapi eta masih ngahiji keneh. Masih ngahiji keneh. Pami karomah makan langkung seueur tina para wali kailmuan lah eta nya kailmuan gitu. Ieu we karamat heula. Karamat dina hartos karamaan. Karamaan. Teu rada-rada ieu nemen teh meuning ngabdi. Anu terang ya abdi. Mana-mana karamat. Tadi teh kan tina jalur anu 7 turunan teh aya nu disebat karamaan. Karamat ka dia nama disebat teh. Padahal seharusnya mah karamaan.
kan orang terang hari Rama teh saha nu disebat Rama teh Mohon. tangtos anu dipis sepuh boh bapaknya lira gitu boh saha Rama namina gitu eta kasepuhan tadi nyebabkeun kasepuhan eta sami sareng karamaan mohon gitu jangan tempat eta teh tempat Rama gitu Rama kayak ulah disambut pautkeun sareng Ramayana aya deui kayak Seueur bareng tenang bakal nambihan gitu cenah Sunda atau mana-mana. aya nu disebat Ramayana gitu Ramayana urang apa mohon pasti anggotan orang wah Ramayana mah di India cenah gitu padahal mah tadi teh patulapat ayeuna patulapat ayeuna sareng Rama ari Rama teh naon Rama teh ngantos aya teh Rama anu misalkeun ngatik ngadidik kan kahawonan tak aya eta salaras nama janten kasantukanna simkuring maluruh tempat-tempat karamat teh salaras nama nyaeta nyupri atau napi milari tadi nu ditaruskeun karomahna karomahna teh yang sareng ajaranana ajaranana ieu naon dia ajaranana atikanana anu tangtos ieu terus dimuliakeun ku Allah itu gitu sehingga disebut karamat ku penduduk sekitarna gitu ku masyarakat nu aya di wewengkon eta dikaramatkeun margi tos anjeunna anu pupus dimakamkeun dirinya parantos ngajarkeun kasayan kanggo kahirupan masyarakat. Kita memang kedah urang teh kedah sumulon nya nyumpingan kan. Nyumpingan supados naon? Mohon. Nyaina kieu lah. Pamit ajaranana ku ayeuna mah paling teh diseratnya. Mohon. Diserat ari kapungkur kan. Sakedik anu diseratna mah. Inti-intina wungkul gitu nu diseratna. Kita sepados langkung ngarakatkeun deui rasa pangen. Tah eta kembali deui modal dasar mah rasa. Rasa urang nyambung teh gitu. Mohon sareng anu disumpingan ku urang di tempat-tempat itu. Margi da engke urang tiasa pamit teu sumping mah da urang moal tiasa nyarioskeun. Moal tiasa nyarikeun rasa teh ngan ukur dicipta-cipta. Tapi pamit urang sumping mah tangtos ngaraoskeun anu gini kan aya rasa ieu. Berarti eta mah kana batin ge nyerak kitu nya. Batin kan tos urang tos teu kieu ngobrolna. Mungkin itu bentuknya sanes. Tos teu bungkulkan tos teu dokir deui gitu. Dan memang kalintang pariogina oge nya pami urang aya kareueus hayong ngeluluh kadinya bari neuleman kadinya enten kedah nyumpingan kana tempat-tempat karamat karun-karun urang sadaya. Leres pisan. Alhamdulillah tuh geuning aya bonggolongan aya mah. Lainna mah bisa kadangan-dangan teh. Karamat teh. Aya mana teh karamat teh naon dinding nang uning karamaan. Tapi insyaallah teh nyambung deui kana Ramayana geuning tah. Insyaallah dina guaran anu salajeng lah paninten. Punten mohon punten saresnya. Eta sawios da bebas di dieu. Jangan eta teh kan anu teu ditantu teh. Oh, cerita. Tah eta kan urang budaya Sunda. Mohon. Di antaranya orang nyanak ayeuna nembe karamaan padahal kan aya dua deui gitu. Naon deui? Tapi karamaan aya kaibuan aya? Teu aya kaibuan mah. Teu aya dina budaya eta tritantu mah gitu. Margi ieu kan berkaitan antara pipatula patali sareng kahirupan. Kahirupan sadayana gitu. Bo nu dua deui mah nya bade ayeuna tapi engke wae. Engke wae Kang, ayeuna mah Gunung Padang. Cenah penasaran. Tritantu we lah tanawa gitu. Ramayana aya saya. Budaya. Nah, gitu. Keluarin dari ini. Beres. Ahem pisan Sunda. Pada singreus anu janten urang Sunda, anu ngagem ka Sundaan. Tah eta. Atau enak mah orang abdi bade naros kana pokok bahasan di dina kalasan
dina pidangan pentonan ieu teh anu bade disilidiki bahasa Indonesia nama bade ditalungtik bade dikorehan ku abdi ti akang teh nyata ngeunaan Gunung Padang gitu kan sakedik seueurna mah nya kauninga aku abdi ge da seueur oge anu mikareus kana Gunung Padang dina hartos jaroh ka Gunung Padang abdi mah ye ada rupa tarosannya ke akang langsung dari kalau manes mah tempat isin pada narosna ya pada itu maros we gitu ngeunaan guaran Gunung Padang kumaha asal usulna atanapi naon bae anu aya patula patalina sareng Gunung Padang ngumikeun ka akang kersa nyumpingan ka ditu manurut ka ditu ngabujengan ka ditu naon tukang lantaranana naon ari Gunung Padang aya naon wae kaahengan-kaahenganana mangga diguar ku akang sapa benak akang tangtor hari akang manya sepuh teh gok tampakeun teh kadek kitu nya sugih ku pangarti huruf ku ilmu loba ku pangabisa tah abi hoyong mending mangga diguar ku akang nyangakeun kang mangga aduh abi bari ngabako kan kada ngopi heula ieu mah bari ye ngabako ya aduh punten baraya ya da karena kopi teh da kumahanya dari lahar orang Sunda mah alhamdulillah gitu ya kayak bako garut gitu pimpin gitu gitu sabacaan lajang ya gitu orang barinya santai we nyalse lah gitu mohon nyalse kira-kira mah bari ngaliwat kan tah gitu jadi tidak boleh ditiru ya sama anak-anak beda yang orang kali sudah lanjut yang dicontohan da sugan we atuh kitunya da sasireun sabeunyeun teh urang teh siri eueuh man gitu nya perkawis Gunung Padang gitunya da informasi atau napi channel Musa SK terus gitulah terus eta mah gitu pada di talungtikina bagian naon lagi tos lengkap gitu tos lengkap ada Gunung Padang mah gitu dan sim kuring mah panginten tadi pun dulur urang mudah karena kecapek heulanya tah mangga diguar tina ngawitan kecap nah tina kecap gitu tina kecap me rada da teu samata-mata dinamian pamit aya artosna gitu tah manawian di aya gombolongan ieu ti sepuh ye daya bukti tah eta moal aya sesebatan pamit aya buktina eta gitu nya kecap urang ngawitan ye mangga kecap Gunung Padang aya dua kecap nyata gunung sareng padang gitu orang ngawitan heula tina gunung kecap gunung tantos tos kauni ku sadayana yen nu namina gunung teh hiji patempatan boh jangkung, boh ageng, boh alit, boh naon gitu nya. Tapi hiji tempat anu benten di sanesna anjeunna aya pamitina ieu posisi teh mah langkung luhur. Ya dina wangunan ge kan ada mucungkul gitu tumpeng. Jiga tumpeng gitu nya tumpeng nanjak tah. Gunung gitu. Gunung teh tempat anu luhur lah gitu disederhanakeun we. Disederhanakeun gunung teh nunjukkeun hiji tempat anu luhur. Nah, ayeuna pami gunungna wungkul mah disebatkeunna sapertos kitu. Tapi gunung di dieu tiasa dihartoskeun deui. Ieu mah pamendak pribadi lah gitu nya sebatkeun gitu. Diebrehkeun ya Kang. Nah, nya kasebatna kieu Gunung. Gu teh Gusti mohon gitu. Nung teh nu agung. Oh teh singkatan minangka Singkatan baru
akronim. Saur ilmu bahasa mah cenah. Ngan urang kan perobihan suku kata eta sok teu karaos ku urang seueur lah. Mohon. Seueur perobihan suku kata eta teh nya. Gusti Nu Agung teh eta bahasana bahasa Siloka oke perlambang. Gunung teh di Tatar Sunda mah nyata sok disebatkeun tadi teh Gusti Nu Agung. Gusti Nu Agung di dieu Gusti parantos uninga urang sadayana panginten saha nu disebat Gusti gitu. Komo sareng sifat panginten Agung sifatnya kagungan anjeunna gitu. Laras kagungan anjeunna. Janten hiji patempatan anu luhur tiasa dianggo urang nyaketan Gusti Nu Agung gitu. Janten gunung teh kanggo nyaketan gitu. Pami ieu mah tempat ibadah pangintennya ibadah gitulah. Pami ku hartos zaman kiwari gitu. Hartos zaman kiwari. Margi baraya tangtos lah pami nu kantos naik gunung gitulah. Komo pendaki lah gitunya, pendaki gunung. Tantos ngaraoskeun hiji rasa anu benten pami nuju aya di puncak gunung. Tah di puncak mah aduh. Tah Terang ayam. eta janten kurasa wae kan tos benten urang teh pami aya di puncak gunung gitu, aya di puncak gunung. Komo deui ieu bade gaduh patekadang hoyong nyaketan istilah nama hoyong kumahanya sareng Nu Agung teh hoyong komunikasi pangintennya hoyong komunikasi gitu. Janten gunung eta teh salah nama gunung di mana wae di Tatar Sunda mah dihartoskeun kanggo nya ieu tah kanu manah urang kanu rasa urang supados ngagaduhan rasa tumarima gitu kaendahanana kanikmatanana. Padahal kan pami bade urang naik ke puncak gunung nggak segitu repotna pangintennya gitu. Eta tina kecap gunung gitu. Gunung teh biasa dihartoskeun singkatan tina Gusti Nu Agung gitu. Ayeuna kecapna nu kadua kecap Padang. Sanes Padang Sumatera pangintennya ieu mah. Tah eta oge kedah ditalunti. Aya oge. Mohon. Nah Padang di urang sami sareng Padang anu di wewengkon Sumatera atanapi da di Tatar Sunda ge sanes di Cianjur unggul nu disebatkeun Gunung Padang. Aya deui. Seueur nu disebatkeun Gunung Padang teh anu kauninga gitu. Di Ciwidey aya nu disebatkeun Gunung Padang. Terus di Sumedang aya oge nu disebatkeun Gunung Padang. Sareng deui mungkin oge di Tatar Sunda sadayana aya nu disebatkeun Gunung Padang. Cacan kauninga. Cacan kauninga. Padang di dieu panginten gaduh hartos, Padang teh nyaeta Caang. Oh. Caang. Palingan aya istilah Caang Padang Narawangan. Tah eta Caang Padang Narawangan gitu. Ya ayeuna tadi WD kanu pangalaman nu sok pendaki gunung. Dan di puncak gunung mah daya poek. Aya wengi mah poek panginten kan. Apa ya? Pemitaya bulan Bentang. aya bentang. Karaos Caang. Aya lah gitu cahaya banyak. Tah eta anehna di puncak gunung mah sok sanajan wengi oge nya Caangna Caang bulan lah sapertos biasa gitu. Cacan kampus kan. Karena lepok tuh. Sadang anaknya terus deui. Janten pami disimpulkeun mah kecap Gunung Padang di dieu teh nunjukkeun panginten nunjukkeun hiji tempat kanggo nyaketan atapi naon nyebatkeun ngaraketan Terus gitu. Terus
kanu nyiptakeun urang sadayana supados kenging papadang dede kan padang caang lah gitu, guligah mana gitu, guligah rasa urang teh aduh nyaan geningan seueur kanikmatanana hirup teh eta gitu. Janten Gunung Padang itu teh hiji tempat kanggo nyaankeun alam pikir urang, ngahudangkeun rasa urang gitu ya. Urang hirup kumuh di dunia ieu teh aya anu musikeun aya nu malikeunana gitu. Janten teu sosoranganan moal kumaing gitu papi. Main maku-maku. Nah gitu. Dengan pamilina bahasa ya nama tadabur alam Dah. katanya. Mohon ku bahasa keislaman mah panginten urang teh tempat naonnya tempat Gunung Padang teh tempat tirakat panginten ujlah we tah. Terus ya oke. Nebihkeun tinu karamean. Ramian. Alam dunia kan alam rame gitu. Dan abisnya orangnya kedah gitu, kedah nepihan alam karamean ieu sawaktos-waktos mah. Perjauhi Kita mohon supados tadi teh ngarepres, aduh ngarepres. Ngabuster nyegerkeun deui ieu parahu awak urang gitu. dan tadi nararaga ngadeus anu ngadamelna ku cara nyaketan dada melanana gitu ya. Terus bisa eta panten tina perkawis kecap mudah tina kecap Gunung Padang mah gitu. Tah lajeng we kan karena guaran Gunung Padang deui ya tingawitan pengalaman akang gitu. Tingawitan akang bade miang kali itu nah ya ilapat naon teh salami di perjalanan tas lalakon akang salami aya di Gunung Padang peong terang ya Bil. Punten we seueur naron. Malam abdi mah tangguh. Janten memang kan simkuring kami angkat-angkatan teh tara nganggo kahoyong. Tidak aja gitu. Nya tara nganggo kahoyong. Tara nganggo kahoyong margi naon tadi teh dah tos dipasihan modal teh dipasihan rasa. Dipasihan rasa da tangtos ari kurasa mah pan urang teh sok sanajan teu tepang, sok sanajan tebih ari rasa mah tangtos nyambung. Nyambung. Ya sapertos akang ayeuna misalkeun gaduh wargi misalkeun di nu tebih. Begitu nganggo rasa mah pan hoyong sumping. Tah eta mun Kereteg gitu teh. kadang-kadang diutuskeun heula gitu di WA. Laras. Nah, eta lagi rasa urang teh aya nu nyambungkeunana gitu. Ya artosna di dieu ujug-ujug harita gitu. Aya gerentes dina manah teh. Atuh sumping ka dieu cenah gitu. Sok deueusan ka dieu, raketan ka dieu gitu. Kan mun mangrupi uleman teh uleman eta mangrupi uleman gitu. Ulemanna kan uleman rasa gitu. Janten ya dirarasakeun heula. Pilih nyalahan. Nah, pilih nyalahan. Beneran gitu teh. Pilih lepat, pilih bisikan atau lebih pilih naon gangguan gitu. Rasa eta diolah deui. Dijentrekkeun. Nah, dijentrekkeun deui, diolah deui. Supados ngadeuheusan, ngaraketan gitu nyumpingan teh diolah deui. Nah, leres ieu teh. Tah, da pami anu salangkung mah beja eta salangkung lah sebatkeun gitu. Moal nyantel. Sadinten dua dinten saminggon oge tos dicali. Tapi ieu mah pami diantepkeun teh teras gitu. Teras we ngeleket montel gitu ngeleket kanu hate teh. Iraha nah gitu. Sapertos nu gaduh hutang ditatagih. Nyedak teras. Ya
akhirnya dilaksanakan eta uleman eta disumpingan kaditu. Nah di perjalanan oke kan tos nyaketan ke lokasi mah langkung antem gitu. Kayak keahengan gitu. Nya laras bisa langkung antem gitu, langkung antem. Numawi naon gitu. Eta teh ya tadi teh orang bami nyaketan teh menyaketan pusatnya gitu. Pusat gitu. Seperti orang hawu lah, hawu kan ngaluarkeun hawa panas. Namun tebih mah orang teu garaos, tapi begitu orang nyaketan mulai haneut gitu. Gitu seperti gitu kaengan anak karaos ngabedol nanti gitu. Ngabedol nanti. Eta panten awal perjalanan namanya satos dugina, ayeuna dugina ka lokasi. Kan terang ya. Dan nomean teh. Oh gitu. Oh. Nomean ke Gunung Padang mah ya gitu. Gitu. Jangan pengalaman pertama. Pengalaman pertama mah selalu menggoda. Wanci pas sonten atau napi siang atau napi wengi pergi ka ditu. Ya eta salah mangsa teh. Tempat uleman kumaha? Salah mangsa teh sareupna. Oh, sareupna. Sareupna dugi ka ditu teh nya jawaban tos hujan yo. Hujan tapi anehna teh nya eta tadi teh mungkin hiji kaahengan oge teu karaos tiris. Padahal kan di gunung tos hujan gitu. Teu karaos tiris. Komodo capek mah teu aya. Teu karaos capek gitu. Ya seperti sepuratina lah orang sumping ka hiji tempat komo kan ieu Gunung Padang mah tos kauni ku sadayana, ku ahli sejarah, ku ahli geologi, ku ahli naon-naon. Janten eta tos mangrupikeun hiji situs megalitikum atau napi cagar budaya ku Pemda setempat. Artinya orang sapuratina kedah nganggo administrasi. Oh gitu. Muhun daftar heula. Mayar itu mayar ieu gitu. Kan palebah naroskeun kuncen karena tadi salah mangsa teh kuncen teu aya kan? Teu aya. Aduh kumaha ya kuncen? Kayak kuncen, jantan kuncen aya petugas di dinya murang kali ya wayahna we ngabelkeun kuncen gitu. Gitu. Tapi aya ngajak itu anjeunna. Nya kalaresan anjeunna kersaeun nya. Pasal saha? Pamit telepat mah Kang Soleh eta teh. Anjeunna nuju nonton. Nah, Kang Soleh. Halo Kang Soleh. Subscribe Kang Soleh. Mudah-mudahan nonton sadayana sarolehnya. Amin. Nah gitu si saroleh si solehah gitu. Nah si Kang Soleh kalaresan anu jajab teh gaibna mami bahasa ieu nama cenah bahasa Jerman nama cenah ajeuna janten gaib gitu. Ya aduh sama ari hate mah tos hoyong pelenyang ge ka puncak karita teh. Tapi tetep kan urang teh aya tarapti aya ajen-ajenan gitu. Kumaha di dieu Kang Soleh cara-carana pamijiaroh ka ieu paton-patan nya anjeunna kalaresan gitu kalaresan biasa naon ngajajab kalawan tarapti. Nah eta anu janten kaleus teh aduh ieu bingah pisan gitu menakan nu ngajajab sakitu bageurna gitu. Nya urang bade nanjak teh ku anjeunna dihalangan heula. Nah, dihalangan ku anjeunna. Pak, ulah wakan nanjak cenah. Nah, kunaon gitu? Itu cenah Pak. Bebersih heula. Tah, bebersih heula urang teh. Taraptina teh di dinya. Gitu. Bebersih di mana? Itu Pak cenah aya nu disebut sumur Cikahuripan. Oh, aya anu namina sumur Cikahuripan. Tah eta. Sumur Cikahuripan. Padahal eta teh kalangkungan pami urang langsung ka luhur mah belah kenca aya teh. Oh, dihandap keneh. Dihandap, tacang naik.
masih di handap. Oh jantan bebersih teh di dinya. Di dinya jantan urang sarta acan nincak hamalan tetapi naon eta tanyakan batu sebatna lah. Tetecean lah. Tetecean nuhun gitu. Urang teh kedah bebersih heula di dinya gitu nya bade tamas, bade umah sampean, bade abdas sapuratina lah gitu bebersih. Ya dina eta dina Cikahuripan kan ku aneh nah gitu Cikahuripan teh sakedik caina Sakedik caina nya lalu kadinya mah sok seueur Kang tah eta karena nama saya teh kedah nama seep tapi aya ada teh caina anu caina mah gitu gitu ayaan sareng nadi kedah nama kan caina ageung atuh ngagoledak teh ngagoledak tadi kan kesebut hujan di suku gunung kantosna cai eta kadana ageung. Mohon. Tapi eta mah anggar we sakitu sakulah gitu dina kulah gitu. Teu muda. Henteu muda, teu nyaatan didinya eta Aheng. eta jika ahengan disiuk teh anggar we sakitu deui gitu. Ya saparantosna bebersih cekap saur si Kang Soleh teh. Mangga Pak cenah. Nanyak Tosa-tosa bebersih mah mohon kayak seketapang ieu teh aya kapanasaran aya biasa namanya nu sakatarang abdi upami jarah ka ieu tempat tas aya cinyusu atau nanti sumur mata air lah kami jadi baras kadang ngaluh caina cenah Kang si kakak kumujang eta mah ilmu eta teh kamu tah ngomong kamu merasa pabrik makan jika kumaha ilmu jantan teh laras pisan tadi kalangkung gitu eta teh seulah nuta canterang anu resep jajarahan atana resep gunungan atana resep naon wae nu benten tempat kan urang mah aya lemah aya cai lemah taneuhnya kana lemah taneuh lemah mohon mata disebatkeun kan negara urang mah tanah air karena air lemah cai nah lemah cai urang tanah air ku iya mohon nah tanahnya tempat urang lemah tempat urang kahirupan cai oge sumawona gitu jadi komplit di urang mah komplit aya lemah aya cai di batur makan seueur nu gaduh lemah unggul teu gaduh cai mohon gitu jadi urang mah komplit alhamdulillah pangentan nu maha kawasa aya lemah aya cai gitu seueur eta patua patali sareng cai teh mata dikedahkeun salaresna mah pami urang angkat ke hiji tempat mendakan sumber cai cairna tapi kedah cai anu ti alam mohon sanes ti PDAM mun makan kita tepi-tepi ka Gunung Padang atau nabi cai galon ulah eta mah tos kenging ngolah deui jalmi gitu karena cai anu sumberna cai ti alam anu sanes isi ulang namanya sanes lepil tah eta kanggo naon ya tadi teh kanggo nambihan unsur-unsur anu tos aya di badan urang gitu nambihan gitu ngalengkapan atau napi ngirangan anu zat-zat berbahaya lah di tubuh urang aya gitu. watakna nya Aya watakna gitu ya sapertos ayeuna painten tina sisi non tina kaislaman mah cai jam-jam tah nah gitu cai jam-jam ya di daerah urang oge tadi teh karena aya lemah aya cai hiji lemah hiji cai gitu benten-benten gitu tahu urang teh supados nambihan memperkaya painten memperkaya nutrisi saur ahli pangan painten wae eta cai nyusu eta mata jantan mata ya bisa mah jantan mata itu insyaallah nambah kakiatan malahan gitu malahan nambih kakiatan gitu
misal kami abdi jarang jauh di kayak di tempat menakan saya gitu baik di leuet kok. Dia lihat mohon. Di bekal kita sawios pagitannya. Biasa. Kan pami di bakal eta sok Robi. Margi kan tos kena ku tempat, kena ku waktos gitu. Yang itu utami mah di tempat di lokasi gitu orang. Oh iya, badannya nak oke kadang sama karena kan di panggilnya. Ya, unsur kene tanya. Gitu. Paling pami ngalut di nakan di bentangnya. Bener. Sing oleh eta dinya. Ari ayeuna mah kan dimodif. Lebat kan kulkas polostis. Dan itu dan cek lagi kan kami sareng kulkas. Janten dicobi pas ngageut cai eta cai nu disebat sumur kahuripan teh cikahuripan. Karaos benten. Padahal eta kan cai ata. Cai ata. Teu mata nyeri batuangan. Henteu. Gitu ulah sieun gitu. Tapi tadi teh ngageutna oge teu kenging nganggo alat. Aku panangan siu. Panangan ieu saseuseuna ieu Panangan gitu. di kitu mohon siu. di sieu gitu. Gitu. Nya panginten di dieu ge hiji ajaran panginten. Hiji ajaran yang urang tadi ulah rakus lah gitu. Ulah naon sebatna teh gitu. Urang teh kedah ngemutkeun kanu sanes gitu. Ulah hayang segala rupa sorangan we dikeduk gitu. Teu Ngalah cukup panginten. tah eta magi kan urang nu dipasihan kudu maha kawasa teh mung ieu panangan hungkul gitu sacakap-cakapna ieu we. Bade dikieukeun nya mangga. Gitu raosna dikieukeun gitu. Di Gunung Padang oge aya tah badaya sadayana pami ka Gunung Padang ulah hilap. Kadinya heula nyana cikahuripanana. Hilap di leuet caina. Dia China, mangga eta mah. Gitu. Terus lajengna kumakan sareng senati dinya. Ya satos ngareut eta makan aya dijajak tukang soleh teh nya nanya. Oh Nanya ke Kirang Langkung saurna mah 60 meter disebatkeun teh. Atau 60 meter mah capek. Kenapa gue bujang? Tomi lempeng mah datar mah. Nanjak mah. Iki ieu tah. Wah, netak. Nanjak netak. Netek pisan gitu. Sareng leueur da Loh, tias hujan ya. mohon teteh ceanana kan didamelna tina batu deui. Oh, batu mungkin Gunung Padang teh batu. Batu zaman baheula oge. Batu-batu kuno gitu. Kita maksudna batu kuno teh kumaha? Di damel ku sepuh kapungkur teknologina kuno atau napi kumaha? Nya ari disebatkeun kuno mah tangtos ngagaduhan umur pangintennya. Umur nontos kecida lamina gitu. Margi kan hiji batu atau napi benda nu sanes oge pami disimpan lami mah lukutan di antawisna gitu. Kamu kehujanan kepanasan tangtos jalan dilukut gitu. Jadinya eta Kirang Langkung 60 meter saur si Kang Soleh teh mah. Tapi saur simpuring mah langkung ieu ah. Janten 60 meter tapi rasa 600 meter. Jangan teh Kang Soleh atuh. Karek oge saperti luna da. Tos teu sanggup atuh. Ngahegat pisan. Aduh, ya macin teh kumaha nya nu 60 meter eta teh dibagi tilu gitu. Seperti lu gitu. Kan dina nu 2/3 mah eta urang karaos capek luar biasa. Haus, ngahegat, napas ieu nunggul kieu mah da tangtos karaos gitu. Kan bade ka nyiapkeun eta tanyakan gitu Terus langkung di satengahna eta mah. Tos langkung kantun sakedik deui Kada aya dino gambarna ge nya Kang ya. biasa ditinggal. Tinggal gambar. Ya eta duka karena ngeueut cikahuripan. Duka kumaha
nyaman kahengan deui aya kahengan deui gitu bade nyeupkeun tangga teh janten tangga dina mihan ngadadak bedas. ngadadak bedas tah eta kahengan ieu na teh nu kadua teh gitu kadua nu katilu teh kahengan nu karaoskeun lalakon ngajak ke Gunung Padang teh didinya nah ieu tanaga aya anjeun sapertos aya nu ngabedol di luhur teu karaos capek padahal kan pami ieu mah tos mopo lah Siga dipulut gitu ya teh. Gitu jika dipulut di luhur teh urang teh gitu Dipulut anak dibetot ya. dibetot didorong Itu bahasa Sunda gitu. ya dibetot didorong dipulut gitu duka aya nu ngadorong duka aya nu mulut duka aya nu ngabetot duka walau alam eta mah mung karaos teu karaos capek eta kahengan teh teu karaos capek bade nyiepkeun di puncak bade ka puncak teh ke puncak tangga lain puncak gunung gitu. Oh puncak. Puncak tangga. Terus Nah, saatosna ngaraoskeun tanagi janten seueur atuh ngabelanjang pan. Namun sateka pola teh sapertosna lumpat padahal urang teh kondisi dina kaayaan tanaga tos leuseuh, tos seep. Tapi sapertos lumpat bade nyiepkeun eta teh. Nya seep tangga eta seep tanyakan eta nu di mana tina batu aya disayogikeun aya batu satangtung gitu batu satangtung gapura model gapura sana nya mungkin kagintennya nu tanda wates gitu tanda wates yang lebet pada lebat ka teras ka hiji gitu. Sadayana isa baracara Aya 5 teras gitu aya 5 teras gitu nulis sebatkeun teras ka hiji mun salah nama teras mah kirang langkungnya kirang pas saur simkuring mah cindekna naon paling merenah sebatna pami anu ieu mah altara tanah geus kumaha sapertos gitu pelataran gitu palataran pangintennya aya hiji rohangan lah rohangan nu disebat rohangan kahiji gitu rohangan kahiji lamun ieu mah buruan pangintennya buruan lah tapi langkung pas mah panginten palataran kahiji gitu palataran kahiji tah tadi kan disebutkan atau saya tanyakan teh disayogikeun nu mangrupi gapura sorakannya batu satangtung eta kencang dulu deh aya 2 janten urang saya tanyakan teh disayogikeun pandangan urang langsung kadinya gitu nyepeng eta batu lawang panginten yang minangkan lawang gitu lawang janten urang bade lebet ka pelataran kahiji gitu ka pelataran kahiji atau napi teras hiji di Gunung Padang nya disimbolkeun ku ayana panto atau napi gapura teh gapura eta nah saatosna urang nyepeng batu eta atosna panto lah urang nyepeng panto kabuka tah tangtos jadi kan aya naon deui aya kaahengan deui mohon kaahengan deui teh naon anu ka jaro ka Gunung Padang teh seueur sata acan simkuring sareng soleh naik teh nu sanes tos naik ti payung sata acan tos aya oge tos aya rombongan nu sanes tos aya udah waktosna sabaraha lami eta ti akan ti rombongan jika akan manjak teh paling 5 menitan tadi lami dan da seueur kan pengunjung seueurnya tatamu itu seueur gitu pasti parayun anjeunna mah gitu tapi naon sa anjogna saatosna seep tanyakan eta nyepeng batu nu satangtung di palataran kahiji palataran kadua kosong teu aya sasaha pisan aya sasaha selama patutur ari kedah nama
simkuring makan ti pangkal nu ti payung karena masih aya pan Oh. tapi terus aya sasana Tapi hari taman ada can poe pangitan. tacan pami dina waktos mah tabugeuna pangkirang lah Can maghrib lah. tacan maghrib Karena nama atuh aya keneh di lalu. oh kadang nama araya keneh gitu tatamu sanes teh gitu tapi nya gitu teh panginten disebatkeun kaahengan gitu lagi nya teu ninggal jalmi estuning simkuring sareng Kang Soleh anu aya di patempatan eta teh karena ijanten aheng nya Tah eta. aheng urang teh aya tadi seueur jalmi tapi nah ayeuna bet teu aya kamarana tuh batul gitu kan Emang sigana mah dirususkeun ka akal waktu eta mah tah. Rupina mah gitu atanapi simkuring anu teu ditinggalkeun ka nu sanes gitu teu ditenjongkeun ka nu sanes gitu duka lah gitu semakan ya mantakna disebutkeun kaahengan we lah kaahengan kaalaman harita gitu daya jalmi gitu saterasna deui tah satos lebat kanu satos nyepengan batu satangtum teh lebat pan kapalataran atau nepi ka teras kahiji di dinya nu aheng deui wae seungit Aya Kang Seseungi. seungit Kang seseungitan anu luar biasa Kembang atanapi ari biasana pami pengalaman gitu pami ke tempat-tempat seperti itu memang aya sesengitan gitu tapi teu saantep di Gunung Padang Benten. Benten ieu langkung antep gitu pami diekeun mah diibaratkeun caket-caket kanu Malati mah tapi Sengit Malati rada kumanya rada ngahiriwir gitu nya karaosna kanu angse itu alit gitu tapi ieu mah ageng gitu Seukeut pisan gitu. seukeut pisan jadi antep pisan ka angsena teh itu meleber sapalataran Nyambuang we gitu nyambuang sapalataran eta aduh si teh ieu nah kieu gitu pan janten hiji keanehan oge hiji kaahengan deui disambut sapertos kitu disambut ku sesengitan anu luar biasa eta tiasa naon istilahna mah panginten duka nyambut duka kumaha gitu nya da anu mun diaktifkeun teh mun diaktifkeun gitu dah dohir gitu jantan batin nama tega tinggal gitu Pakai data teh aktifkeun. jantan ngandalkeun panca indra teh naon nya nu katinggal nu kadangu nu kaangse oh eta geuningan panginten gitu panginten walau alam eta age disambut ku kasayan gitu dari anu seungit mah panginten nu sae nya Tah. nu seungit mah nu sae gitu di mana-mana oge atau suku malamna panginten nu seungit mah sae gitu eta janten positif thinking kok gitu oh terus disambut geuningan ku kasayan da panginten tadi teh nya kasang tukang tadi teh urang sumping kadinya teh sejak silaturahmi gitu. Alhamdulillah ditampi pangitannya. Ditampi tadi dihandap terus dipasianeun kunci kahuripan kaduana ayeuna terus dipasihan sesengitan keur mah capek terus nanya dipasihan sesengitan barisan hawa tiis aduh nikmat luar biasa nyelecep gitu janten tadi teh akan pembahasan kawitan teh karaos urang teh nyaketanana gitu nyaketanana ngadeheusna gitu munggaran bade belenyang we gitu ka puncak gitu
nya tadi teh ieu gaduh gaib gaduh kuncen dadakan teh saya bisa nuduhkeun heula ka dieu. nuduhkeun heula cenah ulah wakal langsung ka ditu ieu aya heula ieu pangjarahan cenah gitu anjeunna ngawartosan aya naon di dinya cenah gitu ieu aya meja cenah Meja nya aya meja gitu meja naon kan? kan Asa di dapur ada. asa di dapur sareng asa bade kaondangan Oh, asa di pabon. aya meja naon cenah gitu nya cenah dia aya nu disebatna batu meja Oh, tina batu. nya batu meja batu ngampar gitu ngampar kamu naon ieu cinta batu meja Kang Soleh harusnya kan kasih Kang Soleh teh nya ieu teh kanggo uluk salam cenah uluk salam uluk salam ka saha gitu nya kakaruhun dan kakaruhun anu caralik gitu anu araya di eta tempat nya uluk salamna di dieu anu disebat batu meja teh yang panginten di dia uluk salam di dia ulah disebatkeun sapertos uluk salam jalmi ka jalmi pangintennya Wah, ya benten. nah ya Tata cara khusus. benten gitu Kumaha bangsana ngangge ritual atau napi kumaha? laras pisan ritual di dia kan ritual doa ya urang teh uluk salam di dia teh kan uluk salam ka Maha Kawasa kahijina panginten kaduana ka Kanjeng Rasul gitu kan Kanjeng Rasul anu katiluna nya tadi teh urang Tawasul pangintennya. tawasul gitu urang teh ka para karuhun urang sanduk-sanduk nyuhunkeun haturna bilih gitu nya bilih kasumpingan urang teh kan Kirang tata, kirang gitu. yoga gitu nya kan. mohon bagi orang tadi teh akan ngaraos lolong bonconong urang mah gitu terang itu iya gitu Nah, lolong bonconong teh apa itu? Aduh, bingung deh wae nama sudah ya. Lolong bonconong tuh apa? eta gitu jantan orang di nu disebat batu meja teh nya urang tadi disebatkeun urang ngadoa gitu muji syukur kehadiratna Ilahi Robbi bahwa naon urang tos didugikeun ka eta tempat tangtos tempat eta teh dimuliakeun pangintennya dan paminta dimuliakeun makan panginten kudu Maha Kawasa ge biasa wae diruk-rukkeun dinaonkeun kan Normal ya pangjarahan jalmi situ. Oke, panginten. Aya kamuliaan dinya panginten. tah eta ku kamulyaanana gitu nya ritual heula dinya ritual doa istilahna ngayakinkeun bahwa urang sumping ka eta tempat teh sejak silaturahmi gitu sanes sejak munjung sanes ulah lepat hartos Sabili. mohon sok seueur pan masyarakat atanapeun sanes gaduh emutan ka Gunung Padang mah dek maralunjung cenah ngarapungan seueur Kang eta teh seueur Aya hawar-hawar selentingan terpenting ku abdi gitu. mohon Terus sama henteu ge nya kan segitu maksudnya banyak. hari eta mah euy deui kana paniatan urang gitu yang bade munjung mah teh udah tebih-tebih lah gitu Gunung Padang gitu munjung we gitu eta janten ritual heula panginten dirinya nya secara tadi teh disebutkeun dari pangaweruh mah teu gaduh kailmuan teu gaduh dan gaduh rasa unggul nyobian leuman di batu meja eta karena senjata tamu isaha anu linggih dirinya kalasan waktu harita gitu anu linggihnya secara gaib ya bahasa gaib ya gitunya bahasa anu dilisankeun ku simkuring gitu anu kenging visualisasi dinu waktos
ngaduh harita nya aya sosok gitu sepuh sareng rombonganana. Tah ieu ge hiji keanehan deui benten sareng nu aya dina emutan. Ari dina emutan mah tangtos anu calik di ieu tempat teh anu gitu. Tapi kabuktosanana harita dina ritual eta urang istilahna disebutna mepet bayu sinuku tunggal si daket sinuku tunggal eta urang ieukeun ngaktifasikeun alam rasa teh nya tepang sareng tokoh tapi benten sareng nu aya dina emutan gitu tokoh teh ieu geuningan gitu sanes nu aya dina emutan gitu ya terus sawios berarti kan diangkeunna ku anjeunna gitu benten sareng panyangki ti awal gitu. Mohon gitu benten sareng sangkian awal gitu ya ampun paralun gitu ayeuna di luar di dina channel pun dulur dina channel Hate Sunda yan anjeunna teh anu disebat dan jenengan Eyang Prabu Cakrabuana gitu anjeunna teh Eyang Prabu Cakrabuana tangtos palawargi panginten sapali tos uninga tanapi sarayana tos aruninga saha anjeunna gitu. Nah anjeunna gitu nyaur nya intina gitu ngaraos reus anjeunna oge gitu ngaraos reus gitu ku kasumpinganana simkuring gitu sapalawargi gitu reus anjeunna teh gitu mangga saur anjeunna teh sok we di dieu gitu di dieu langkung raketan langkung deusan dan gitu saur anjeunna teh gitu mung sakitu unggul titip saurna teh kedah langkung ngadeusan langkung ngaraketan jadi aya bahan ka ditu deui atuh akang rupina ngiring kan ayo kurang ekspedisi deui ekspedisi Kasundaan gitu ya satos diangken mah anu utamina panginten urang natamu teh tos diangken ku nu gaduh bumi mah guligahnya guligah mana teh bingang luar biasa ngaraoskeun hiji paraosan anu gembira pisan urang teh geuning alhamdulillah urang teh ditampi padahal mun cek dohir mah gitu nah tamu sareupna wancina magrib gitu wancina ngampi urang benerna tamu tapi nya ku kasomeahanana ku kasayanana gitu ku kasolehanana panginten tiasa ditampi harita gitu kayak kan sakedap pamidinya teh dinu palataran eta teh aya bangunan khusus atau napi naonnya barang-barang khusus benda atau napi naon tatangkalan khusus anu jantan sirik tina Gunung Padang kata uninga kumaha tah kata imut akang waktu harita janten kieu eta teh pami dohir we heula nya dohir we heula dohir mah pantari sebageun satos saya tanyakan orang di sayurikeun dua batu satangtung nu mangrupikeun gapura teh tanapi panto lebat gitu di palataran eta aya bentuk-bentuk batu anu disusun sapertosna disusun ngan duka kumaha eta maksud batu eta disusun eta kanggo naon cacan aya uning atuh di kakeluari oge gitu eta tos aya ti dituna janten sisi-sisina di sapertos dipagar ku batu gitu penganu ngabatasan palataran eta ngabentuk mangrupikeun wangunan segi opat gitu segi opat
sisi-sisina di ku batu gitu, disusun ku batu-batu. Di lebetna oge aya kamar-kamar, sapertosna kamar-kamar gitu pami digambarkeun sederhana mah. Ku batu oge eta oge. Tah ieu batu anu disebatkeun batu meja ayana di palih kiwa. Di palih kiwa, di palih kenca. Eta sebatkeunana tempat urang ritual tadi gitu. Oh, di dieu gitu. Kan batuna teu umumnya sareng batuna aya di Gunung Nusanes mah. Tah, hiji kaahengan deui panginten Gunung Padang mah batuna teh batu mangrupakeun balok-balok. Balok-balok gitu, paranjang. Jika kengeng mahat gitu. Laras pisan. Janten si batuna teh siga kenging ngadamel dipahat gitu. Bentukna oge paranjang sareng dina mangrupikeun segi lima, segi genep, segi 8 gitu. Heksagon. Ya, gitu. Bentuk-bentuk nate gitu. Jangan kata hiji kaahengan anu dohir gitu. Nu katinggal ku urang sadayana. Sareng teu aya tetanggalan nu ageun. Teu aya nya. Teu aya. Di antara batu-batu eta teh jukut. Memang palataran gitu. Siga karpet ngambarkeun. Gitu. Karpet hejo kenging ngambarkeun gitu. Jukut we gitu. Ngan di batu we sisi-sisina gitu. Ditumpuk-tumpuk ngabentuk benteng panginten gitu. Eta nganu kanggo ngabatasan kanggo palataran kadua gitu. Palataran kadua. Eta di teras kahiji panginten. Pamidohin nama sapertos kitu gitu. Batina. Pami batina mah tangtos benten-benten pangalaman. Oh gitu. Benten moal sami gitu. Margi tadi teh anu nampina saha? Nu nampina saha? Gitu nu nampina. Nah tiasa janten ngabentukeun karaton nu agreng. Atanapi kumaha eta kumaha nu nampina gitu. Punten ieu. Cuma nu kaya ku akang kan karaos. Muka tinggal ku akang ku batin, nu karaos ku akang dina batin dina manah kumaha kan. Ecesna eta. Pami visual batin mah eta teh janten sapertos lapangan harita teh. Sapertos lapangan anu teh aya wates. Lega kacida gitu. Teu tinggal watesna gitu. Kunaon disebatkeun sapertos lapangan. Margi Eyang Prabu Cakrabuana eta seueur pasukanna harita teh. Ribuan gitu di pengker anjeunna teh. Jangan teu katinggal. Kalau tunggu ngabandaleut. Leres pisan. Nah, ieu ditampilna ku rombongan sakitu seueurna, sakitu agrengna gitu. Janten nya tiasa nyebatkeun di palataran kahiji mah lapangan tadi mah gitu. Teu ninggal karaton, teu ninggal taman, teu ninggal naon gitu. Ya medan juri itu kan. Sapertos medan juri teh di lapangan nu teu aya batesna lega kacida gitu, lega kacida. Katutupan ku para punggawa, para prajurit gitu. Seueur gitu di pangkeureun anjeunna teh. Tah eta panginten anu katinggal batin nama gitu di palataran kahiji teh gitu. Aya deui nu ditaroskeun di palataran kahiji kumaha? Anu di palataran kahiji Mohon eta unggul sih naon ciri-cirina ieu fisika nambe atos dohir nama. mohon Pamila tangkalan eta nu sosana bila kata aya nu motor tangkalan agung tapi biasana sok aya hiji dua tangkal naon gitu nu janten ciri khas. Teu aya di palataran kahiji mah. Teu aya, paling oge nu aya mah nya sageuna oge tangkal hanjuang. Pami hanjuang mah aya. Hanjuang hejo, hanjuang beureum aya. Gitu. Dari teras ka-2 ka-3 ka-4 mah eta mah bade sisi selesai. Orang ngangguan dia we palataran kahiji. Palataran kahiji heula laras Bisa bisa. kitunya terus dikeun terus karaos ku Kang Krisna sakitu ahengna geuninnya
boh dohirna boh batinna. Panginten ieu mah pesen anu bade didugikeun ku akang saparantosna akang jaroh ka ditu manurut tempat ka Gunung Padang padumukanna ka Gunung Kaluhun urang kinten-kinten anu bade didugikeun naon tah Kang pangalaman akang salami aya dina palataran kahiji naon cenah eta palataran tujuanna naon pami bade ka palataran eta ke buahna pami urang saparantosna nyumpingan ka palataran kahiji teh naon kinten-kinten itu Kang. Aduh panginten kanggo panutup pangintennya panutup acara ieu nya mohon panutup acara ieu kan didugikeun mung ka palataran kahiji ulah ragu pangintennya Ulah mangmangnya. ulah ragu ulah mangmang pami urang ngagaduhan gerentas gerentas hate hoyong terang minimal lah sakedikna urang hoyong terang ka eta tempat sok engal prak laksanakeun jugjug we laksanakeun we urang pami aya rasa urang wih deui kana rasa hoyong kadinya laksanakeun we keun engke karaos kitu kieu nama da kunyalira Kabuka nama engke di tempatnya. kunyalira muhun kunyalira raosna cikahuripan raosna nanyak raosna di palataran kahiji mangga eta mah buktoskeun kunyalira da mung ieu mah panginten cariosan sim kuring mah mung trigger lah triggerna wungkul gitu jantenkeun trigger sok ka urang sadayana kanggo nyumpingan gitu nyumpingan urang ulah sieun disebatkeun naon ulah sateuacan terang mah ngabuktoskeun sok uningaan gitu uningan sumpingan da eta teh titis waris budaya karupun urang anu tos ngalir urang kan tos teu diajar deui tos teu diajar deui tos ngalir dina getih urang getih Sunda getih Sunda artina naon urang kan kanu sepuh kedah langkung hormat gitu kanu anom gitu kene kedah ngahargaan gitu silih ajenan makana aya naon sasajen sasajennya tina aya hubungan asal silih ajenan mohon eta sasajen teh eta sadiri-diri sajen-ajen janten orang teh sasajen teh naon si eta cenah supaya dina parukuyan menyan itu ieu cau cikopi pahit cikopi amis eta mah bacaeun simbol tah eta gitu margi henteu naon istilahna mah henteu naon tadi nu di awal teh moal aya sebatan pamit aya buktos gitu sumbingan lah aya nama sok janten inti nama pami aya keret di mana tong disulayaan enggal jujuk kadua nama niatna sing lempeng panginten silaturahmi we urang silaturahmi niat mohon paniatan urang silaturahmi ka mana-mana oge gitu silaturahmi we urang mohon utusan oge pami sae dina angkat nama dugi ka tempatna oge dina kayaan sae panampiran ge sae amin alhamdulillah gitu alhamdulillah sakitu panginten lah kanggo ayeuna mah pinten nya mohon alhamdulillah hatur nuhun pisan ka kasepuhan Kang Lutisna ya kangge guaranana ngeunaan Gunung Padang sok sanaos nembe dibikeun ka palataran kahiji ataupun teras kahiji mudah-mudahan sing janten ka panasaran kumaha lajengan ke dina palataran kadua teras kadua dugi ka sabaraha dugi kalima tangtos keneh kaahengan anu baris di luar di dieu kumargi parantos nyangkolong kana waktos atuh kangge bahasan anu saajengna mah urang pidangkeun dina waktos anu sanes gitu pindah insyaallah disarengan di Kang Sutisna kasepuhan urang mudah-mudahan naon anu teu didugikeun nganggungan channel ieu sing janten pangraket kangge urang sadayana supados langkung pageuh langkung pengguh nyekel
tatali paranti karuhun urang dina rupa bangun sastra budaya Sunda kitu rupina panginten Kangnya. Laras pisan. Sadulur salebur. Nah, gitu alhamdulillah. Hatur nuhun pisan ka sadayana minta dihapunten dari kaoyong mah teh tas we kitu nya Kangnya. Keras mohon. Kumani kopi tosee, aku Sesepeun. sampai kita sirangan, gitu. Dan pamimbalan jahala yang tinggalkan udah khawatir. Kepina sakitu nu tiasa kapidangkeun, mudah-mudahan aya manfaatna atuh khususna kangge simkuring, umumna kangge balaya sadayana anu nyakseni ieu pintenan. Urang tutup wae ku hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.